Kieu panari jomblo mah isuke-suke ka sawah. Kuat eueuh sahijian awewe nu ngajakan OTW make helm. Batur mah awewe teh kuat boga 5. Aing mah hiji ge kuat 1000. Menina langsung hirup aing. Modal nikah ieu pare. Kedeung. Duh aing mah pagawan si RT. Ku nama aing enak teh jadwal cai teh ka sawah aing. Kuat baregang pare aing. Ieu mah kudu digawean si RT. Mangpetan ku aing ngabeh sawah manehna teu kacaian. Aing jadi naon buah si RT ka hareupna. Kege menang ajab ke bawah Cilaut. Kodong. Ieu pagawean saya tangkurak. Sawah aing teh kabagian cai kieu. Nyaho meureun giliran aing ayeuna teh. Ieu mah nyari-nyari masalah wae. Aduh, aing mah. Si goblok. Ieu mah. Nyaho giliran aing teh cai teh ngalir ka dieu. Jor hayo dipendet. Sahanya penasaran aing jelmana nu cai aing mun kuat kabeak kieu. Nyaho meureun ieu teh usum halodo. Aduh, aing mah. Nya ku beleguk-beleguk teuing ieu jelema. Nya kudu hideng apa kumaha ieu teh. Nyaho meureun eta teh giliran aing. Aduh, ieu mah. Isukan aing ka dieu hayang nyaho aing ya. Kira-kira sawah aing masih saat kena atau henteu? Aya anu mendet apa henteu? Penasaran aing ya. Balik heula aya nama jalan hiji-hijina. Isukan ka dieu aing. Mungka nyahoan jelema ku aing. Belaguk budak teh hideng ting kolot ting kumaha ieu teh. Balik heula aing ka dieu deui. Isukan ka dieu deui. Kampret. Buah egang. Buang kawara eta jelema. Geus mandep deui cai ka sawah aing. Kiraha atuh gedena pare aing. Pugu ajang modal kawin teh. Mun kapanggih jelemana arek leutik arek gede dibebak ku aing pokona mah dibebak kaina keneh. Mun kapanggih jelemana ku aing di gua bukan na ieu keneh. Baku hantam ku aing. Emang sia wani karah? Pasti wani, arek gede arek leutik ku aing dihantem enak keneh. Emosi dewek. Pak RT, kawan awe Pak RT. Iya cai. Kawan awe Pak RT, ampura ieu. Maksud sia naon sia nang tangan dewek? Hah? Henteu Pak RT banyo tadi mah. Sia budak kamari sore nang tangan dewek. Sia belagug teh hideng. Ieu cai giliran aing. Kunaon ku sia dipendet. Atupan ari beurang mah jadwal Sahrul, sawah Sahrul. Pak RT mah kuat sarakah jadi pemimpin teh. Kumaha rek hareupna tuh? Sia nya ku bedegong sia. Budak anyar sore kene lahir geus. Buka gede sia bendungan. Aing mah mung nyaho, buka gede. Bolos sia. Kawe sia ka mana? Tungguan dewek. Pelaku sia, tungguan dewek. Si RT jadi stres kieu tak. Baru aja di Maedan. Aing dulu nasi Ujang ieu mah. Ujang, ari saya kenal eta, turun ke dieu, bisa naragan. Naon? Buru turun we. Penting ieu mah aing. Ari iya, tengah aja. Ujang, sia lamun kapanggih si RT, sia langsung melompatnya. Soalna aing di sawah ge digebug make pandeung ge.
Sia awas tah, lawan ka pengisi RT langsung lompat pokokna mah. Bejaan ka barudak. Lawan teh bejaan tah ka banyolan orang Sunda. Lu bener ya teh. Aduh, ini mah gosip hangat ya. Orang bejaan ka warga Banyolan orang Sunda. Man buru, ayo. Aduh, aingnya isi Sahrul ka mana ieu budak. Bangka warahna teh. Ieu mah aing kudu minta hampura ieu mah ke si Sahrul ya. Aing kan tahun 2020 teh aing nyalon RT deui, nya kieu carana moal meunang beureun. Ka mana ieu budak? Duh, aing kieu carana mah aing kudu nangkeun si Sahrul ini neangan. Kumacarana ieu mah kudu kapanggih ayeuna keneh. Aing kudu minta hampura ieu mah kumacarana. Masalahna aing mah paurna mah si Sahrul teh ngomong ka batur ka henteu-henteu. Harga diri aing sebagai RT. Atuh kieu carana mah. Aduh ieu mah kudu neangan di si Sahrul ieu mah ya. Sahrul! Sahrul! Mana ibu dah? Belakuk. Aduh, ieu mah kualat urusana ieu mah. Aingnya. Pak, amun kapanggih Pak RT langsung lompatnya. Soalnya Pak RT teker stres gara-gara ditolak ku awewe. Jadi gelo ayeuna teh. Pak RT teh mau bedog. Paur teh bapak dikadek. Siang ngomong naon si Ujang? Aing ngomong malah harewasan, sing kenceng pas nu rahasia wae. Ai bapak, ceuli teh tiba baheula. Can hade. Bapak, ai kapanggih Pak RT langsung lompat. Soalnya ayeuna mah Pak RT rada-rada gelo. Tukang ngadekan jelema. Ayeuna teh Pak RT teh mau bedog. Paur teh ieu buntung kan bapak. Oh, gitu. Nu bener sia Ujang. Pasti RT teh girukeun ka aing. Nu misalna manehna kitu, aing bisa dikadek hulu aing. Jawa tahun 2020 aing ngarek nyalonkeun RT, anu misalna manehna kitu, aing paeh. Aing mah bisa bersaing atuh jeung manehna jadi RT. Dos, bapak mah ayeuna geura balik bejaan ke warga Banyolan orang Sunda. Naon? Sia kalah ngadukung si RT. Dukung mah bapak sorangan, ame jadi RT. Ai bapak, bejaan ka penonton Banyolan orang Sunda. Pak RT teker stres. Ayo orang balik. Beneran aing kapanggih si dia. Ham. Bahaya ieu mah. Aing boga gosip hangat ieu mah. Gosip naon teh, Jang? Kieu Pak RT teh keur gelo ditolak kuranda boga anak 10. Ayeuna teh Pak RT teh mau samurai. Or teh sering bacok eta. Aing mah kudu waspada ieu mah kapanggih Pak RT ieu mah. Kudu waspada ieu mah, bahaya ieu mah ya. Pak RT aing dibacok ya aing bahaya. Ayeuna orang balik, sak ditu aing ka dieu. Ngan jaga diri baik-baik. Dadah. Oke, siap. Benernya eta si RT jadi edan. Apa jangan-jangan si Ujang mana beli tahoks ke aing? Mungkin cara nama atuh nyaan ieu mah aing bisa dipaehan ku manehna. Coba giruk pisan pan ke aing. Gak pusing-pusing aing mikirin si RT, perlu gua aing saren aja lah.
Pak Torek ya kebetulan aingnya dek nanyakeun si Sahrul aing teh tadi penasaran kok aing diteangan teh kapanggi. Aduh. Si RT itu khusus di kendaraan. Pak Torek, si Sahrul ke mana? Aduh, aing mah rek nanyakeun si Sahrul naon salahna aing mah teu ngarti. Karena numpat gitu belagu kolot-kolot teh hidang. Aduh, aing mah nengan ka mana deui ieu geus lieur aing. Tadi kok apakah dulu aing padahal mah cuma narek nanyakeun si Sahrul di mana nya kebeleguna masih toreknya kabur teu ngarti aing mah. Coba ka ditu sugan aya ya. Yang Duh, Pak RT. cakap bagi si Sahrul teh. Air teh tahampura ka manehna. Apa? Nyaku belagu budak teh teu kideng. Aing nanya malah kabur. Emang na aing jurig jarian. Aduh, aing mah lamun aing jurig heuh sieun. Coba ngaco. Apa banget aingnya aya nu salah? Aing mah teu bapakna teu manehna kapanggih jeung aing teh gabur. Bubar lagu budak teh. Aing kudu nangan ka mana deui ieu? Neangan ka jero liang orai eueuh. Neangan ka jero liang beurit eueuh. Sugan we dilebok beurit di dinya di teangan eueuh. Neangan ka ujung sawah eueuh. Cuman kapanggih kembarana doang, tang tawing. Mirip sih jeung manehna. Aduh, aing nangan ka mana deui nya ku lieur aing sumpah lagi lieur aing kubara legug. Coba ka ditu sugan we aya ya. Tuh aing masih atuh mah dibacok aing aduh. Dosana ieu mah kabur mah. Bae aing. Cakap bagi Sahrul teh. Air teh tahampura ye. Nyaku bara legug ieu budak aing. Unu samang keluhkeun heran da aing mah heran. Aing rek nanya si Sahrul di mana jor kalalabur kabeh. Aya naon deh tidak diri aing aya naon teu ngarti aing mah. Apa sieun kana beungeut aing ngomong hareupeun aing ulah kieu carana asa ku ngaledek amat aing sebagai RT di biasa teh dihargaan amat. Aing rek nanya si Sahrul di mana. Dia kerah kalalabur. Henteu si Torek, henteu si Ujang, henteu si Ilham. Aing kudu nangan di ka mana ieu mah ieu? Teu ngarti aing mah teu ngarti. Aya naon dina beungeut aing teh salah naon? Apa beungeut aing kos mirip boneka santet apa kumaha? Jadi kalau labur kieu heran da aing. Di kamari neangan si tangkurak Sahrul menipat teka pangge kapang. Ya kamana ieu budak teu ngarti aing. Jang bener kamari empat tete gelo teh. Kamari mamawa eta parang tuh. Aing kuat cieun, aing keur modal ge geuna kuat ngumpatan aing petapretan. Gede. Budak tuh kenan deh keur ngobrol sugan. Penasaran aing. Penasaran ngobrol naonnya ya? Tuh kan bener kasih aing mah. Aing ge kamari keur hees di kebon. Jur digeprak ku samurai. Hadena teu beunang. Ieu tah. Senyati saha eta gosip kos gitu. Matorek. Ngomong naon cenah si Torek? Pak RT teh gelo. Deui ngikeun mah ngomong aing. Anu bener sia. Ngomong naon cenah? Ngomong naon deui? Matorek teh gelo. Sah. Beralgug sia. Unu samang keluhkeun aing budak teh. Si Torek wawanian ka aing ngomong ke barudak aing stresna gelo nyaho aing waras keneh. Kudu nama manehna rek ngajabat RT teh kudu nama ulah sok silih ngagorengkeun, ngagubrakeun. Kudu adil kudu nama. Ieu mah bararudak dihararasut aing stres aing gelo. Nu stres mah manehna. Nu aya barudak nu lain karena salah stres
ngahadapi manehna. Nya ku celip budeg torek. Nya ku pikun nyelok patas jadi RT. Duh, ieu mah itu asup banyol ieu mah. Ieu mah kudu teangkeun jalan hiji-hijina Mas itu. Lihat lah. Ham, siapa yang enak lah? Napas aing menasa di hulu. Ada orang nyebut aing na yuk. Situasi itu Ham, sangat butuh. Asa-asa hasil. Saya tuh mandi kan, geus 5 bulan. Geus aing tadi geus mandi. Sia meureun can mandi. Terus ieu bau nah. Aduh nanya. Saru, aing sakenaon eta? Aing nanya sia kenaon ieu aing keur nyaduk. Agak gua isinya. Aing tadi duduk Pak RT. Saha? Pak RT, Pak RT mau nona Pak RT? mau SM. Aing ke kamar garek ditunggal ku celulit. Komo aing ku parang kamari. Aduh, hadena sia tah teu beunang beung sia. Karena mah geus ya, geura baralik man. Aing ngajukeun di caduk ieu. Baralik man. Ganggu we nya adi teh. Eta naon ham ni gede ham. Bau dengan nanya ada. Engkau tah aing mah bawa balik we ku sia. Oh, aing balik Udah balik we sia bercanda ku Pak RT. Tah si Iham bau kayak masih jajablog nih tuh. Aduh. Sarunya. Saru. Hoi. Keur naon sa di dinya? Hoi. Pak RT baik mah. Ih, balagu budak teh karah mangkat. Aing mah teu ngarti. Padahal mah aing ka manehna tarik minta hampura doang lirekna naon ieu. Ieu mah gara-gara si Torek ieu mah yakin ya. Si Torek ieu mah nu biang masalah nama ieu. Kedeung. Bau naonnya aing? Asa bau. Meni pahang kieu geuning. Anjing. Caduk asik goblok nyanduk di dieu. Aduh aing mah zaman modern nyanduk di runyuk. Aduh, ieu budak. Ieu mah wayahna ieu mah kudu dikumbah ieu mah make kembang 7 rupa ieu mah ya. Aing mah Sahrul ya. Lamun ku aing disampeurkeun ka langsung ka deket manehna. Nu aya manehna kabur, jalan di hijina ye. Puput di luhur. Tapi kira-kira disangkan maling moh nya aingnya. Nah, bodo amat lah. Aing RT ieu berkuasa di dieu. Nah, cocok. Benang sia aya nama benang sia sok dek lumpat ka mana sia ayeuna. Heh. Oh iya nu viral teh. Setabrak pas kieu esna teh. Ngeunah sih. Mahal sekali ini minuman. Bobok sia. Pak RT orang yang ngirup Pak RT. Sia nek ka mana aing mah kasihan nek minta hampura ulah sok salah paham. Ampun Pak RT. Dengekeun heula. Ampun. Dengekeun heula aing rek minta hampura ka sia aing tadi di sawah nyarekan sia keur kamari. Aing minta hampura nya. Nya Pak RT. Nya tapi kieu syaratna ku aing. Syarat naon Pak RT? Tahun 2020 kan aing nyalon di RT-nya. Ulah pokok pilih aing. Ya pan bapak sia kan saingan aing. Asal puguh teh iya nak. Tolong. Aya. Tapi tong loba omong we ke bapak dewek. Tanya patanya nonya ya, diampuranya ya. Aman ya? Aman. Mau bolong itu tenang aman. Ya nonya ya. Ya Starbucks ya. Oh nya. Ya kan. Nah, ini. Coba. Hah, sia. Anak segek mah geus dihasut sia gua aing. Aing pasti menang deh ya jadi calon RT.